Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Septiani Puspita. Dina danget ieu simkuring baris ngadongeng. Anu judulna Dongeng Maling Panon Poe. Ieu dongeng teh asalna ti Afrika. Simkuring nyandak ieu dongeng nyaeta ti internet. Wilujeng nyakseni. Zaman baheula, baheulaning baheula di deket situ Tumba aya kapala suku atawa puun anu ngaranna Wai. Wai hirup jeung caroge tur anakna anu kasep. Ngaran anakna nyaeta Mokele. Di eta daerah langit teh katembong poek pisan. Mokele anu masih lungguh nanya ka Wai, bapana. Bapak, naha di dieu mah teu aya panon poe. Kamana nya? Tanya Mokele. Panon poe tos dipaling ku jalma di zaman baheula. Walon Wai. Saupama leres kitu, abdi bade milarian panon poe we, Pak. Ceuk Mokele kalayan yakin. Sanggeus kitu, Mokele nyieun parahu di tangkal anu badag. Sakabeh sato anu satia ka Mokele siap sadia mantuan Mokele pikeun meunangkeun panon poe. Abdi bade mantosan ku sentetan we, ceuk tawon. Abdi mah tiasa mendakan panon poe sareng tiasa nyumputkeunana oge. Walon kura-kura. Teu saukur sato. Langlayangan oge milu mantuan ku cara mawa hiber panon poe engkena. Poe ka poe beuki gancang kaliwatan. Mokele jeung reng-rengan nepi di negeri puun Mokulala. Ceuk kabar mah eta puun teh anu geus nyumputkeun panon poe. Mokele tuluy nyampeurkeun eta puun. Naha tiasa abdi meser panon poe, Pak? Tawar Mokele ka eta puun. Tiasa, tapi anjeun kudu ngomong heula ka Pun Putri ngeunaan harga ieu panon poe. Sok anjeun rineh heula, ceuk eta puun. Putri puun ngaranna Molumba. Nalika Mokele asup ka pondok Molumba, Mokele disuguhan inuman. Sawatara eta, kura-kura geus manggihan panon poe anu disumputkeun di jero goha. Tuluy kura-kura ngabedul kaluar panon poe eta jeung dibawa. Kura-kura teu sorangan. Manehna dibantuan oge ku langlayangan pikeun ngahibeurkeun eta panon poe. Antukna panon poe hibeur ka langit. Mokele kacida bungahna. Kusabab Mokele bisa nempo alam dunya teh jadi caang pisan tina cahya panon poe eta. Sasatoan Mokele jeung Molumba buru-buru ninggalkeun eta patempatan. Nalika prajurit ngudag maranehna, riungan tawon datang nyentetan para prajurit. Mokele gancang majukeun parahuna sangkan nepi ka desana. Wai anu nempo putrana datang kalintang bungahna. Ayeuna panon poe bisa caang tur cahyaan deui. Olala, teu disangka geuning Molumba geus bogoh ka Mokele ti basa munggaran panggih. Molumba oge sadia ditikahkeun ka Mokele. Antukna Molumba jeung Mokele nikah. Maranehna sok cumarita ka anak inceuna ngeunaan kisah Mokele meunangkeun panon poe. Tah, mung sakitu dongeng anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.